Nih ya. Uang kebun banget. Nahun. Atuh burit-burit ieu ngajak ka kebun aing keung ka kebun mah. Ka kebun lah ya ka masjid Ka kebun mah tidak geus burit geus magrib ieu sih. Dah. Itu dia. Ya balik magrib. Hah? Magrib dia balik sieun. Anjing, magrib sieun aing keung. Yo. Ya balik. Nih. Urang. Nah, ulah ka mamana aing keung ulah ditinggalkeun keung. Magrib. Ka mana? Ini uang bari ngeunah di dieu mah bari nempuh pemandangan, bari ngopi, bari urut. Aing ek beli kopi jeung urut heula. Pemandangan mah pemandangan atuh deui wanci magrib anjing. Tinggal di imah lain di dieu atuh. Ya, dengekeun. Dengekeun heula sih teh. Kumaha? Hah? Kumaha? Aneh-aneh wae teh. Urang Siap balik. ek meula rokok sakedeung. Ulah lila, ulah lila. Ulah lila. Allahu Ulah lila. Akbar anjing ieu awak si gede bulang kayak di pangku aing dus teuing aing Ulah lila. nungguin ya. Ulah lila. Hah? Ulah lila. Cing meuli rokok mah gawat ulah lila. Kopi naon? Naon wae lah gawat. Anjing susu aing mah kopi. Wah anjing sia mah. Anjing tinggalkeun. Mau udah galakan tinggalkeun di kebun mancik ieu. Aing keung. Lala teuing. Mang udah gawat. Naon itu? Anjing lompat. Anjing wah gawat. Anjing nu lompat. Naon itu nu lompat bagong apa naon eh? Pai, bagong apa oceng? Anjing. Wah gawat. Iya nih, kita mau borangan ya. Anjing. Hah, anjing naon itu nu lompat? Anjing. Wah gawat mang. Udah. Anjing naon nu lompat eta? Hah, ini. Naon eh? Anjing, mang udah. Gawat anjing sieun. Anjing, mang. Gawat. Naon nu lompat anjing eta? Aing sieun. Akan anjing tah. Terus mangpret. Anjay.